Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Urang lajengkeun deui kana anu selanjutna nyaeta pasal walladzi yujibul gusla sitatu asya'a. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal walladzi jeung ari anu yujibu anu ngawajibkeun itu ladzi al-ghusla kana adus sitatu asya'a eta aya genep pirang-pirang perkara. Salah satun ari anu tilu tashtariku eta cacampuran piha dina salasah ar-rijalu naon ar-rijalu lalaki wan nisa jeung awewe wahia jeung ari itu salasa itiqaul hitanaini eta tepungna dua panyunatan wa inzalul maniyyi jeung bijilna mani sanajan henteu jima wal mautu jeung maot. Al-ghuslu ari lapad al-ghuslu bipatil goini kalawan patah ogin wa dhammiha jeung doma ogin. Qala ngadawuh kana itu al-ghuslu sahana Imam Nawawi bitahriri dina kitab dina tahrir. Wa qala sareng parantos ngadawuh deui saha al-Jauhari Imam Jauhari huwa ari al-ghuslu bil fathi kalawan patah ogin ismun eta ngaran lil fi'li kana pagawean wa bidhammi jeung kalawan dhamma ismun eta ngaran lidalki kana kokosok. Wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Wa ammal wudu jeung anapeun ari wudu bi fathil wa'i kalawan patah waw. Wa ammal wadu'u jeung anapeun ari wadu bi fathil wawi kalawan patah waw pasmun maka eta ngaranna lil ma'i kana cai. Wa bidhammiha jeung kalawan dhammah waw ismun eta ngaran lil fi'li pikeun pagawean. Alal aksari mungguh ulama anu seueur. Idza arafta di mana-mana nyaho anjeun hadza kana ieu amlaudu kana ieu amal wadu walil ghusli maka eta tetep kana adus asbabun ari pirang-pirang sabab. Minha eta tetep tina itu asbab atiqaul khitanaini ari patepung dua panyunatan wa yu'abbaru jeung dibahasakeun anhu tina iltiqa aidon barina deui bil jima'i kalawan jima wa huwa jeung ari jima ibaratun eta ibarah hiji ibarat andagi bil hasyafati tina ngasupkeunana hasyafa atawa zakar au qadriha atawa saukuran hasyafa bi ayyi farjin dina farji naon bae kana buktos farji sawaan eta sarua bae goyaba ngasupkeunana ita jalma fi kubul imra'atin dina kubulna awewe au bahimatin atawa kubulna sato hayawan au duburi hima atawa duburna imro'ah jeung bahimah. Alhamdulillah lohor parantos lohor ajeng di pameng. Au duburi rajulin atawa kana duburna lalaki sogirin anu leutik au kabirin atawa anu gede. Hayyin anu hirup au mayyitin atawa anu paeh. Wa yajibu jeung wajib aidon barina deui alal mar'ati yajibu jeung wajib adus aidon barina deui alal mar'ati ka awewe bi ayyi dzakarin kalawan kumaha bae zakarna dakhala anu asup itu zakar fi farjiha dina farjina imro'ah hatta zakaru sehingga zakarna al bahimati sato hayawan wal mayyiti jeung zakarna mayyit wasobiyyi jeung zakarna budak
wa 'ala dzakaril mulaji jeung kalalaki anu diasupkeun piduburihi na duburna zakar wala yajibu jeung teu wajib naon i'adatu guslil mayyiti ngabalikeun adusan mayyit al mulaji anu diasupan pihi dina naon pihi itu mayyit alal asohi netepan qaul anu sahih wa yasiru jeung jadi naon asabiyu budak wal majnunu jeung anu edan al mulaju anu diasupan pihima dina itu duanana junubaini eta junub duanana bila khilafin kalawan taya perbedaan fa inik tasala maka lamun adus saha asobiyu budak wa huwa jeung ari itu sobi mumayyizun eta tamyiz soha maka soh naon gusluhu adusna itu si budak wala yajibu jeung teu wajib alaihi ka budak naon i'adatuhu ngabalikan adus idza balago di mana-mana balegna budak di mana-mana balegna eta si budak wa alal wali jeung kawali aya muroyen marentah wali as-sabiyya ka budak al mumayyiza anu tamyiz bil gusli kalawan adus bil hali dina waktu harita kama ya'muru saperti yen marentah wali bil wudu'i kana ka budak kama ya'muru saperti yen marentah wali hu ka budak bil wudu'i kana wudu summa la farqa tuluy teu aya bedana fi dzalika dina itu ayyamura baina ayyanzila dina antara yen kaluar atau bijil minhu tina itu budak wa maniyun naon maniyun mani amla atawa henteu kaluar wal aslu jeung ari anu jadi asalna fi dzalika dina wajib adus hadisu Aisyah eta katampi eta ti hadisna Siti Aisyah radhiyallahu anha ti Siti Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadahu Rasul idzal taqa di mana-mana patepung naon al khitanani dua panyunatan au massa atawa paantal naon al hitanu panyunatan al hitana kana panyunatan deui wajib maka wajib naon al guslu adus fa'al tuhu maka midamel kaula hu kana guslu ana tegasna kaula wa Rasulullah jeung Rasulullah sarta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagtasalna maka adus kaula sadayana wal muradu jeung ari anu dimaksud bil iltiqai ku iltiqa altihadza nyaeta meneran li'annahu lantaran saestuna kalakuan la yatasawwaru eta teu ngagambarkeun naon tasodumuhuma patepungna hitana masyaallah alhamdulillah aduh hampura ieu mah ame tetunduh nya ieu mah nya kajian iklan heula we bieu mah hampura lanjut deui naon tasodumuhuma patepungna hitanani li anna hitanana lantaran saestuna hitanan al mar'ati awewe hitanan awewe li anna hitanal mar'ati lantaran saestuna hitanan awewe a'la eta leuwih luhur min madakhalil zakari tinimbang ketimbang tempat asupna zakar lalaki wa yuqalu jeung dibahasakeun jeung dicaritakeun iltaqo naon iltaqo patepung alparisani dua jalma anu tumpak kuda idza tahadzaya di mana-mana meneran duanana wa min hajeng eta tetep tina asbab inzalul mani ari bijil mani pamata maka di mana-mana pamata khorojal mani maka di mana-mana keluar naon almaniyu cai mani wajib maka wajib naon al guslu adus sawaan
barina sarua bae horoja kaluarna mani minal mahroji tina tempat kaluarna al mu'tadi anu diadatkeun au min sabaqatin atawa tina liang pisul bi anu tetep dina iga awil khosiyati atawa siki zakar alal madhabi netepan kana mazhab Imam Syafi'i wal aslu jeung ari anu jadi asalna bidzalika dina itu inzalul maniyyi wajaba al ghuslu qauluhu eta dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal ma'u pastina ari wajib adus minal ma'i tina bijil mani eta tina bijil mani rawa ngariwayatkeun hukana hadis Muslimun Imam Muslim wasawaun jeung sarua bae horoja kaluarna cai mani fil yaqzati awin naumi fil yaqzati dina waktu nyaring awin naumi atawa sare wasawaun jeung sarua bae kana bukti mani bisyahwatin eta kalawan syahwat au ghairiha atawa lianti make syahwat liitlaqil khabari karana mutlaqna hadis sumalil maniyyi tuluy eta tetep kana mani salasu khawasin ari tilu pirang-pirang katangtuan yatamayyazu anu beda itu mani biha kalawan salasun anil madzi tina cai madzi wal wadi jeung cai wadi ahaduha ari salah sahijina tina itu salasun lahu eta tetep kana itu mani raihatun ari aya ambe karo ihatil ajini seperti ambeuna adonan watol'i jeung bau menyan madama rotban dina salagi langgeng mani eta baseuh fa iza jaffa maka di mana-mana garing itu mani asbahat eta nyaruaan raihatuhu naon raihatuhu ambeuna itu mani raihatal baidi kana ambeuna endog asaniyatu ari anu kaduana atadafuku eta mancer anu tarik bidafaatin kalawan pirang-pirang balikan qala parantos ngadawuh saha Allah Gusti Allah taala bari maha luhur Allah min ma'in tina cai dafiqin anu mancer as-salisatu ari anu katiluna at-talazzuzu eta genah bihurujihi kalawan kaluarna mani wastiaqobihi jeung ngiring-ngiringanana kana mani patawaro zakaru tuluy leuleus naon az-zakaru zakarna wan kisaru syahwati jeung pecah syahwat wala yustaratu jeung henteu disyaratkeun naon ijtima'ul khawasi ku naon teh ijtima'ul khawasi kumpulna pirang-pirang katentuan bal takfi balik teh nyukupkeun naon wahidatun sahiji fi kaunihi dina buktina dina manian eta cai mani bila hilapin kalawan taya ihtilaf wal mar'atu jeung ari awewe karrojuli eta saperti lalaki dina eta takfi bidzalika dina eta takfi wahidatun ala rojihi netepan kaul anu rojih fir raudhati dina kitab raudhah waqala sareng parantos ngadawuh musannif fi syarhi muslimin dina syarah kitab muslim la yustaratu henteu disyaratkeun naon at-tadafuqu mancer dina hakna la yustaratu henteu disyaratkeun naon at-tadafuqu mancer fi haqiha dina hakna mar'ah wa tabi'ah jeung nurut fihi kana itu syarah muslim saha Ibnu Shalah
wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Par'un ari teh hiji cabang. Lau tanabbaha lamun nyaring jalma min naumihi tina sarena jalma palam yajid maka teu manggihan jalma illa sahonata kecuali kana anu kental wal bayado jeung kana anu bodas balagus lama ka teu kudu adus eta si jalma li annal wadiya lantaran saestuna wadi syarokal mania eta nyampuran wadi kana mani pisahonati dina kentalna jeung bodasna wal bayadi jeung bodasna bal yatakhayyaru balik ta meunang milih eta si jalma baina ja'lihi dina antara ngajadikeunana bayad wadian kana wadi au manian atau mani alal madhabi netepan kana madhab walau iktasala jeung lamun adus jalma summa horojat tuluy kaluar minhu ti itu jalma teh bakiyatun naon bakiyatun sakarina wajaba maka wajib naon al ghuslu adus sanian anu kadua kalina bila hilafin kalawan teu aya ihtilaf sawaun eta sarua bae horojat kaluar itu bakiyah qoblal bauli dina samemeki atau au ba'dahu atawa dina sabangda baol walau ro'a jeung lamun ningali jalma almaniya kana cai mani pisau bihi dina pakayanana dina bajuna jalma au pi piroshin atawa dina kasur layanamu anu henteu sare bihi dina itu firos saha goiruhu lian ti jalma walam yadkur jeung teu inget eta si jalma ihtilaman kana ngimpen kana ngimpi lazima maka wajib maka misti ka eta jalma al naon al ghuslu adus ala sahihi netepan kaul anu sahih al mansusi anu tos mastikeun alladzi anu qata'a kalawan netepkeun bihi kana itu ladzi saha al jumhuru para jumhur ulama waqala sareng parantos ngadawuh saha al mawardi imam mawardi hadza ari ieu guslu idza kana eta di mana-mana bukti naon almani cai mani nabi batinis saubi eta tetep dina jero baju fa ingkana maka lamun bukti itu mani fi dhahirihi eta dina luarna saub palagus maka teu kudu adus alaihi ka eta si jalma lihtimali isobatihi karena boa-boa keunana itu mani min ghairihi tina salianti eta jalma walau ahassa jeung lamun ngarasa eta si jalma bintiqalil mani kana pindahna cai mani wa nuzulihi jeung turunna cai mani fa amsaka tuluy nahan eta si jalma zakaro kana zakarna eta si jalma palam yakhruj tuluy teu kaluar minhu ti itu jalma naon syai'un hiji perkara bil hali dina waktu harita wala alima jeung teu nyahoun eta si jalma hurujahu kana kaluarna jalma ba'dahu dina sabada amsak palagusla maka ulah adus eta si jalma palagusla maka ulah adus alaihi ka itu si jalma wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Alhamdulillah dicekapkeun heula sakieu bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.